Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina YouTube, damina dina channel Edman Dina Mara. Boy Sri pameget anu sepuhna gitu. Anu rupina parantos siap-siap warginya. Anu resep kana dongeng Sunda mah parantos siap-siap pada ngadaungkeun. Kumaha teh wargi sadayana di Ramang? Pamugi baik sararehatnya dua timang gedang sedidumakeun we. Pamugi wargi sadayana sareha utamina sehat jasmanina, sehat rohanina, digamblikeun rezekina oge ditebihkeun balaina. Aya dina lindungan atanapi panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihara ku simkuring siang karyan mumi. Wargi anu nuju ngantos dongeng Sunda dina judul Ngadu Taluh karangan Keliksa bagian nu ka-48 warginya. Dina bagian anu ka-47 urang masih nyarioskeun harita di tempatna Haji Barkum dianya mah. Di mana si Ian sareng Nyi Ino tak enten rek nipu ka Haji Barkum. Naon-naon oge dihalangan tetep kumanehna gitu tah. Tah kumaha lajeng nai carita lah wargi mangga urang lajengkeun bae wilujeng ngadongkeun etang-etang landung pang beberahmana. Keur kitu torojol Bu Haji nyampeurkeun deui panasaran hayang ngadenge nu rame seuri. Na aya naon cenah atuh pok nanyakeun. Baroga naon ieu teh manikeun karame. Bari gek diuk gigireun Haji Barkum. Aya jurkang agan. Cuk si keke miheulaan nembalan atuh Nyi Inoh ngeluk tungku rada eraeun. Jurkang naon ieu teh? Teu ngarti teuing? Bu Haji kerung bari mikir. Geus da teu pubuguh bat ngobrolkeun jurkang. Mana opeun ieu teh? Geus asak sangu. Suguhan atuh sia mah teh. Cik Pak Haji. Nah, da geus sayagi. Nam Nyai, aruang heula ka itu. Itu cenah cek Bu Haji ka Nyi Inoh. Mangga ibu, mangga. Cek Inoh bari manggut. Atuh geus kitu mah wargi obrolan teh eureun heula harita. Malah diukna ge parindah ka tempat dahar. Terus ngariung brak dalahar balake cerakan. Bari toleh diselapan ku ngobrol. Kawan tu geus rila henteu tepung. Da ian teh betah di lembur Cikao. Kan hanjaka teu diparengkeun boga turunan. Ian, ari ti si Idah teh henteu boga anak. Cik Bu Haji. Teu burung-burung acan, ceu. Pan kaburu maot, tembal Ian. Kumaha atuh tinu ayeuna? Da can diparengkeun geuning. Jeung deui abdi teh miharep ieu teh. Hayang ulah wakaga 2 anak lah. Satungtung tugas teh acan rengse. Ian bisa naker ngajawabna, padahal ari hatena mah manehna teh geus sayang boga budak. Sabab geus rada lila rumah tangga jeung Inoh teh. Nuhun ibu da abdi ge tos hoyong ari gaduh anak mah. Nanging asa teu acan tenang kitu tah upami tugas ti ju akang teu acan rengse mah. Inoh milu nimbrung. Kumaha atuh ari ayeuna ieu? Di KB heulan teu? Cik Bu Haji. Semuhun lebet KB heula sasat nama diatur, dirancang rumah tangga teh. Gaduh anak teh tiasa diatur ti ayeuna. Cik Inoh deui. Heueuh syukur. Pek sing tatan-tatannya urusan banda di ditu sing nya-nya. Sugane jaga kakecretan. Ari milu capek mah. Cek Bu Haji ngareret saeutik ka salakina anu keur ngahuap. Pok Haji Barkum nembalan rada ngosom. Wilaku sang teuing keguaran wae. Bari terus nyape kelak diteureuy. Nya percanten lah ka akang mah. Tembal Ian deui. Harita wargi antara Haji Barkum jeung Ian kaciri akur layeut. Haji Barkum teu kawas biasa someah dareh deh bika conggaheun. Da biasa nama kurawud hangseur atuh
pikasieun teu kaup salah saeutik ka Ian teh jiga nu ngewa. Nya satuluyna Ian jeung Inoh teh senang-senange di imah Haji Barkum dina waktu nu salse make jeung kabur ulin di sawah sagala. Nempo kebon jeung balung, ngalasan ngalalab ditambakan, metikan selong ngora di buruan, bari ngobrol sukan-sukan. Wargi menang 2 poe di lembur Bitung, saterusna mah amitan nyatana kanu jadi lanceuk yen arek mulang di cenah ka Cikau. Nyarita Haji Barkum papatah heula ka Ian. Bra, rek indit dieu mah ngan kani ulah kajongjonannya. Sabab bangna maneh dikirimkeun ka Cikau. Lain dititah senang-senang, tapi bejoang mempertahankeun harta banda ditinggal si Ida supaya ulah ragrag kalengan batur. Nyi Inoh sarua dieu. Bangna dititah kali itu teh dihaja pikeun maturan Ian dina mancen tugas di akang. Ngan meureunan ngeunah digawekeun ku akang mah bisa bari pangantenan bakal sadia imagis aya senang lah mal kudu capek. Tapi najan bari jeung kitu nya umat ulah kajungjunan teuing. Sebab sawaktu-waktu adina si Idah nu kabur teh bakal datang. Boting manehna teh keur guguru neangan ilmu bikeun ngalawan ka pihak urang. Da kulantaran kitu kade sing waspada. Kitu ceuk Haji Barkum. Abdi mah siang wengi teh oleh caringcing page ka ancing Kang. Saringset page iket. Ari margi kahartos pisan ku abdi ge. Dina haji mangsa mah si Astam bakal datang. Ngan muga-muga we geus paeh lah. Sabab geus seumeur pisan teu beja teh carita geuning. Cik Ian pikiranana ka mana bae. Eta alus lamun bae euy. Tapi urang can enjo bangkena. Jadi can yakin lah. Matak tetep urang teh kudu waspada. Boting si Parid ge can bae. Cik Haji Barkum. Si Parid mah jelas geus paeh Kang. Abdi ningali sorangan buktina teu nginjem ceuli teu nginjem panon. Esdu kasaksian, malah Nyi Inoh ge nyaksian asana mah. Kitu ceuk Ian daria nakar. Muhun Kang si Parid mah teu kada dipikasieun. Manehna teh kalijenatna. Jadi basa kabur ku abdi teras disusul, ari heg teh kali tulang taleng jeung getih nu acret. Dihakan mau di sisi leuweung. Inoh milu nyarita harita. Syukur hari kitu mah tuh. Sugane lah si Astam ge karjenatna. Terus sakitu lah nya amanat dia Kang mah mi HP banda nu aya di Cikao. Sabab eta hakikatna mah nu akang kabeh eta. Lain nu si Ida, lain nu si Astam, lain anu sasaha. Buran-buran miang lah jalankeun tugas di akang sing nya-nya. Da jaga ge ari geus jadi milik akang mah maraneh ge bakal kabagean atuh. Kitu pamungkas caritaan ti Haji Barkum. Percanter permios bade ayeuna we. Ceuk Ian bari munjungan dituturkeun ku Inoh. Jagis kitu mawargi beralah harita miang ngajug ka lembur Cikao ka tempat bajoang ngabelaan Haji Barkum aya ngawasa ka barang batur. Tetela segut pisan dina urusan dunya mah jeung deui nu didodohona teh sasat barang teu sah lain hak manehna. Wargi ari Haji Barkum harita ngajanteng nangtung bari mencrong kanu init. Dijajabkeun ku paneuteub nepikeun kalasna. Geus teu katenjo mah terus asup ka tepas, gek diuk, celuk ka si Keke, terojol si Keke nyampeurkeun. Aya naon juragan? Keke, kumaha pagawean geus beres? Parantos hagan. Tembal si Keke. Ayeuna kieu euy Keke. Kami teh penasaran nih teh. Hayang ngabuktikeun kayaan pare di Cikao. Na nya keur sumberit atau henteu? Utamana sawah kami kumaneh kudu diriksa buktikeun nyanteuna. Isukan maneh kudu indit ka Cikao. Usahakeun ulah tepung heula jeung si Ian atau si Inoh. Da maneh geus nyaho tempatna. Langsung geula ka sawahnya. Tempuan sing apik mun geus yakin buru-buru balik deui bejaan kami.
Tapi gan, tapi maneh bener ngawula ka kami jalankeun perintah kami. Misi mun lamun geus betah digawe di kami, poe ieu pisan bisa ngajukeun permohonan pangsiun. Dieureunkeun ku kami mah. Cuk Haji Barkum gawas nu geus bisa maca teh si Keke. Jadi canpok oge geus kateguh maksudna. Nya pugu mani ngahuleung si Keke teh. Sajungjungan mah teu lemek teu nyarek. Panonna oge malong kana palupuh. Ari Haji Barkum wargi pok deui nyarita. Kahardi Keke. Haji Barkum ngagebah anu ngahuleung. Sumuhun ka hartos gan. Ka hartos pisan ceuk si Keke. Mun nya kahardi rek milih mana maneh ha? Milih bela satya ka kami atawa milih pangsiun? Aduh juragan, hapunten nu kasuhun agan. Abi teh ku juragan nya ku juragan oge parantos kauninga. Papan abdi mah nunggelis teu gaduh dulur, teu boga baraya, teu sanak teu kadang, suning sorangan wae. Tak kumaha kitu agan, abdi teh kagok ulun kumaula, upami kanggo nanti kaanggo keneh mah maksud teh. Bade tumut we kana satimbalan gamparan abdi teh. Moal nyuhunkeun pangsiun abdi teh moal. Kitu ceuk si Keke mani bari ngalengis. Tapi teuing beneran teu nama. Da manehna mah pinter ngulinkeun letah teh. Kadunungan teh sanyana mah geus teresep di bari toge. Ngan butuh keneh keur miapekeun beuteung. Heueuh kahardilah ku kami ge euy. Syukur ari rek ngaula ka kami mah. Digerengsekeun heula hanca pagawean. Isukan mah geura indit ka Cikao jalankeun tugas si kami. Mangga gan mangga. Abdi nampi kana tugas di gamparan. Jig rengsekeun heula hanca poe ieu lah. Si Keke harita cengkat leos ka pawon limpangna tungkul. Hatena perang sabil. Lantaran berat narima tugas di dunungan teh atuh. Ari nu jadi sababna si Keke teh sieun sanyana mah sieun, nya sieun sanyana mah bisi kapanggih ku Satar jeung Iming. Nu bari teh geus ngancam arek maehan apan. Lamun manehna kumaha ninggalan todi ka Cikao. Geus seubul memang tapi da tangtu ari ngeuteun keneh. Ari kana urusan kitu mah moal paroho. Si Keke sorangan sok ginggiapeun. Lamun harita teu bisa lolos, buah ayeuna teh karjenatna. Mangkani si Keke mah sieun pisan ku paeh teh. Nya barang keur leumpang ka pawon, dipegat di lawang tukang ku Bu Haji, ditanya ngahareos ti gigireun panto. Tapi si Keke buateun ka ngarenjag harita kawas anu digebah. Keke, dititah naon maneh? Sakitu nanyana teh. Tapi si Keke hampir ngagurubug bakat kuruwas panon buncali. Ari sungutna mah harita calangak. Napas ngahegak kawasun dipegat mau. Atuh ditanya teh lain ngajawab kala undur-unduran. Bu Haji kaget harita pok nanya deui. Wargi masih ngadaungkeun dongeng Sunda nya. Dina YouTube lah. Dina danget ieu dina channel Edmund Dina Marang. Atau kawargi sadayana anu jeung ngadangkeun ieu mah saha bae nya di mana bae ayana. Tangtus anu mikaresep kana dongeng Sunda ieu nya. Atau khusus nama daerah Jawa Barat, daerah Sunda apa Sundaan. Atau umum nama di sadayana we lah di Indonesia. Bu Jawa Tengah, Jawa Timur nya, apa di timur we ka Bali ka naon ke Bali wetan. Madura nya walidu terus ka Nusa Tenggara Timur. Atau ka Ambon, ka Irian aya warginya nu laporannya. Terus deui ti Irian Papua, Kalimantan atau di Sulawesi nya wargi, Sumatera dan daerah Aceh ge aya. Sareng daerah Lampung, Sumatera Barat Padangnya, terus di Palembang, terus deui kapalihanapna Bantennya, terus Jakarta atau daerah ibu kotanya. Sareng daerah Bogor mencakat mata. Ya gitu warginya kasadayana oge nu di luar negeri lah. Aduh teka eta sadayana. Mangga udah jeung ngadaungkeun lah. Urang lajeng kini carios ngadu taluh bagian nu ka 48.
Keke, ari sia kunaon kas nu kasurupan? Geuning Bu Haji, sugan teh si Satar nya. Kunaon sia teh Keke? Kunaon ha? Ditanya kalang ngagudubug. Ruas Bu Haji, ruas pisan. Rumaos abdi teh nuju ngalamun. Pikiran teh kumalayang kanu jauh abdi teh. Ceuk si Keke terang-terangan yen manehna keur ngalamun pilampaheun. Nah make ngalamun anu di pikiran ku maneh. Pancen gawe ti juragan Haji, tembal si Keke deui. Bu Haji tempo katepas bisi Haji Barkum nyampeurkeun. Tapi Haji Barkum keur si dengdang dina kursi bari ngelepus udud padudam. Bu Haji ngareret di ka si Keke, pokna nya ngaharewos kawas tadi. Dititah naon sia teh kudunungan? Di piwara ngaroris pare di Cikao, nanging ulah tepang heula sareng Jang Ian. Si Keke bruk-brak nyabungku Bu Haji teruas, bisi mata kumaonam. Keke kan dituturkeun kami. Bu Haji ngareos ngajauhan lawang, dituturkeun ku si Keke. Geus nepi ka deukeut leuit, reg Bu Haji teh eureun, terus mari ka si Keke pok nyarita. Keke, ari maneh rek beda ka adik kami, rek beda ka salaki kami. Pilih ti ayeuna. Mun maneh hayang salamet, sing percaya adik kami mah kitu peta teh kapaksa. Pangna daek ngajalankeun tugas ka Cikao teh ngabelaan nyawa kami salaku lanceukna. Maneh ge nyawa sorangan, si Ian teh diancam. Lamun teu daek indit ka Cikao, kami rek dipaehan. Jadi jelas kami teh geus teu dianggap jelema ku Kang Haji. Dianggap hayam pitumbaleun. Teu ngajenan pisan. Taina lamun maneh rek mindu ka kami, kudu nurut kana omongan kami. Kedah kumaha tuh Bu Haji? Si Keke celohok mengong, tapi najan kitu ge maksud jeung tujuan Bu Haji geus kahati ku manehna. Da nya kanyahoan Haji Barkum malicik, pamajikan ge teu diajenam eleh ku harta banda. Maneh kudu indit ka Cikao, jalankeun tugas di salaki kami. Tapi ulah satuhu teuing. Najan dicarek nepungan adik kami, ku maneh kudu ditepungan bijakeun sajalan terana. Malah kudu nurut kana omongan adik kami. Sanggup? Bu Haji mencrong panuna mani molotot. Sanggup nuhun ari Bu Haji ngatos mah. Karena kaayaan teh abdi atuh. Sanyana abdi teh alim kikituan teh sieun aya nu maehan. Mung abdi lah halohok ka sawah sesoranganan, sieun balik ngaran deui. Ceuk si Keke ngabiri gidik. Geus sakitu ayeuna mah. Jig jalankeun tugas maneh. Ngan kade ulah poho kana papatah kami nya. Mangga Bu Haji. Ya geus kitu mah wargi si Keke teh harita ngemplong hatena sabab geus aya balad keur merangan Haji Barkum. Lamun rek ngabohong teh mah aya anu baris nyimbutan. Hati si Keke rada hampang sabab teu dibangbaluhan ku kasieun. Leo si Keke indit muruka tambakan balong bari ngajingjing congkrang rek nutuhan dahan nangka nu ngaroyom teuing ka balong dauna keur para besapi. Sajeronding lempang harita si Keke mikir jeronding ati kaharti kumanehna ge Haji Barkum teh teu percayaeun kana omongan Ian. Kaciri hawak jeung sarakah deui. Sieun dibohongan ku adina, oge sieun hartena dicangkolong dicokot batur. Tapi nu dipake alat manehna sorangan. Lamun perang teh mah kudu nangtung pangharipna. Memeh dunungan paeh teh kudu manehna heula. Teu seudeui teuing aing moal ngalalebar nyawa. Aing nu paehna Haji Barkum nu untungna. Alah, kudu kikituan make heulaanan. Mending ngagugu ka Ibu Haji we aing mah arek neangan kasalametan. Kitu cenah ceuk hate si Keke harita. Tekung silila wargi geus nepi kanu dijugjug terus digawe sakumaha mistina. Ari kana gawe magetol si Keke teh teu ijiram teu hararese ngan sarupa kana kalakuan Haji Barkum mah saenyana teu satuju manehna teh. Ngan kapaksa ku kaayaan teh. Rumasa geus kumaula jadi kudu taat kana parentah. Tapi ayeuna mah jigana si Keke teh rada mengpar wargi nya. Dina tugas anu sabenerna si Keke geus janji kana dirina yen arek nurut ka Ibu Haji cenah. Cag urang tunda heula kaayaan Haji Barkum di Lembur Bitung. Ya kitu deui kaayaan si Keke nu keur digawe
tunda dihanjuang siang tenden dihandelem sieum paranti nyokot ninggalkeun. Wargi ayeuna urang nuturkeun deui Ian jeung Inoh anu keur aya di setengahing perjalanan. Harita teh geus leuwih di setengah perjalanan. Duanana leumpang kalayan tenang, ngalenghoy bangunung se teu bisaeun leumpang gancang maranehna. Jog harita anjog ka hiji tempat, Nyi Inoh ngarasa capek reg eureun tuluy ngoloyong kana akar kai, gek diuk bari nyanghunyar ngurutan tuur. Nu karasa asalinu sabab tas leumpang jauh, ia nuturkeun gek diuk gigireunana ngusap kesang dina tarang. Angin harita ngahiliwir nebak kana pucuk eurih pating alwir. Ting arulang deui kawas anu ngagupayan. Sora manuk patembalan recet di endahan kai bangun galembirana keur. Capek noh. Capek Kang, aduh. Capek pisan mani asa coplok tuur teh. Inoh ngusapan tuurna nu karasana asalinu. Keun ari karek asa malah udah jauh kanya. Ngan eta akang teh boga kene pikiraneun ieu teh. Perkara Kang Keke kumaha alusna nya. Sabab isuk pagi itu tangtu datang ka Cikao. Dititah ngaroris pare ku Haji Barkum. Kumaha tapi lampaheun urang. Datang tu Kang Keke teh bakal nyarita saayana moal bisa diwadamian. Ceuk Ian harita manehna geus curiga bisi rencana nu geus dirancang anu ti anggalna teh aja digagal. Lana make kudu sieun, bisi matak gagal kana rencana mah. Deukeutan we Kang Satar atuh. Bijakeun ka manehna sing waspada kitu. Sabab urang lembur bitung rek aya anu ka dieu. Adu dombakeun sakalian supaya urang senang. Cik Nyi Inoh bangun ngababarikeun tah. Ari kana kagorengan mah. Ah, bahaya gawe babarengan jeung si Satar mah atuh. Pan manehna teh musuh urang. Kayang akang mah kieu, si Satar teh ulah pipilueun kana urusan urang. Kang Keke ge ulah milu campur deui. Tapi kumaha carana supaya sakun direncanakeun ku urang ulah kanyahoan ka Haji Barkum. Nya mun hayang kitu mah atuh. Akang ulah sare unggal peuting. Kajeun beurang ge sare mah pindah waktu teu aya salahna. Da moal aya nu nyisi kudi, peuting kemit jaga imah, talingakeun Kang Keke. Mun aya tangkep tanya sing bener. Mun beunang dibawa dami nya badamian. Lamun teu beunang manaon salahna mun diberesan. Ian harita ngahulang. Ngadenge kitu teh. Omongan Inoh asa ayeuna ka hati pisan. Bangun teu mikir heula deui. Ku Ian ujug-ujug ka hati jeung katarima. Terus di pikiran untung rugina, tetelah untungna gede, rugina kudu ngaronda unggal peuting. Tapi lamun mandang kana kauntungan dina waktu panen, asana gede pisan untung teh nyeh Ian seuri. Kumaha Kang? Nyai memang bojo akang pinter teh. Cerdas, hebat, calakan. Akang satuju lah kana usul nyai lah. Ngan wayahna unggal peuting tiris, moal aya nu nyuutan meureun. Ceuk Ian bari nyerengeh panonna neuteub ka Inoh. Ah, akang mah kawas keur panganten anyar wae. Jamak sakitu mah naon ge kudu aya pengorbanan heula. Jadi jaga ge geus beunghar mah sabatae moal kudu nyaring peuting bari ngibun. Komo geus boga badega mah. Nanaonan kari nunjuk kapan kari nita? Nya bener. Ayeuna urang lempang di aduh. We liat ing eureun ieu teh bisi datang manten hoream ieu. Aduh, gue moal tepi-teping ke. Nya hayu atuh. Da geus rada tuhur kesang teh ayeuna mah. Jung harita wargi duanana cengkat terus lalimpang deui bangun tenang. Cata dipiri ku liwirna angin litik. Dijajabkeun ku reangna sora manuk. Ian jeung Inoh lalimpang bari ngobrol nu diobrolkeunana teu jauh tina rencana maranehna nu arek ngalicikan ka Haji Barkum teh. Wargi sadayana jauh henteu burung cunduk, anggang teu burung datang. Ari kalahkeun ku dikeureuyeuf mah harita teu burung nepi kanu disungsi, cunduk kanu dijugjug datang kanu disenjak.
Harita teh wargi wanci tunggang gunung. Ian jeung Inoh terepi ka pakarangan imahna. Ditinggalkeun sabaraha poe teh asa beda pisan. Jukut ngajijemrung, atuh kalakai ngayang, gelodog bunukan malum eueuh nu nincak acan. Kolotrak mukakeun kunci berai panteu muka. Jadi bisa dua anak ka imah harita asup. Kerasa asa tiis imah teh. Tapi terseger asa cakuem dengit dangiang pika keungeun. Inoh teu neulih kana capek terus sasapu bersih da palupuh bulukan ramat rancah pakurawat. Di imah barung hapeuk sabaraha poe teu kasorot ku cahaya sang surya. Ieu harita geus teu cicingeun. Manehna teh mantuan bebersih najan capek ge maksakeun sabab eueuh titaheun. Keur kieu mah maranehna teh waktosna wargi sadayana henteu nyekapan. Rupina dongeng Sunda nya wargi dina judul ngadu teluh kerangan Gileksa bagian ke-48 wargi kanggo dinten ieu dipungkas dicekapeun dugikeun ka dieu nya wargi. Jadi sakali di sok sanaos mangrupikeun ieu dongeng biasa ngajantenkeun landung pang beberah manah. Ugi ulah hilap ieu dongeng dipedarkeun tiap dinten dina YouTube dina channel @manggina marang. Atur nuhun wargi ku paratosanana urang baturai insyaallah bagian ke-48 enjing na waktu sami urang lajengkeun deui. Atur nuhun ku paratosanana urang baturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.